Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na la ilaha illallah. Ari pengertian la ilaha illallah. Teu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallahu kajabi Allah. La ma'budah eta teu aya deui anu wajib disembah bihaqqin kalawan anu leres fil wujudi di saantero nu aya illallahu kajabi Allah. Ieu pasal netelakeun tentang pengertian la ilaha illallah. Ari pengertian la ilaha illallah teu aya deui anu wajib disembah kalawan anu saleres-leresna. Fil wujudi ilallah di saantero nu aya di antara nu araya illallahu kajabi Allah. Pengertian la ilaha illallah teh kitu. Pengertian teu aya di pangeran kajabi Allah teh la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya deui anu wajib disembah kalawan anu saleres-leresna di antara nu araya kajabi Allah. Sapali nama kapungkur nuju belajar sapina teh fil wujudi teh dihartikeunana teh di antara dina ayana tah. Upama dina ayana mah berarti aya pengertian keraguan. Atanapi aya dimungkinkeun gitu pengertian anak teh jadi upami teh Allah kumaha gitu. Takadienakeun anu lebih dipahami gitu, nu bisa dipahami la ma'buda bihaqqin fil wujudi teu aya deui anu wajib disembah kalawan hak kalawan sabener-benerna di antara nu araya tunya di saantero nu aya kajabi Allah. Dina surat Al-Fatihah eta mah anu pas pengertian la ilaha illallah. Pan dina surat Al-Fatihah ge iya kana budu mung ka Allah abdi sadaya nyembah. Abdi sadaya ibadah. Tah kitu pengertian la ilaha illallah, pengertian teh di pangeran kajabi Allah teh teu aya deui anu wajib disembah kalawan anu sabener-benerna di anu araya di saantara anu araya teh kajabi Allah. Jadi anu sajen oge sabana aya ngan Allah tetep anu wajib disembah mah itunya. Nu matak geuningan lamun teh anu mengakui di Tuhan selain Allah hukumna syirik kan musyrik gitu. Numai ibadah mah kadah ka Allah wungkul. Wallahu a'lam bishawab.